Kembali lagi di Kusuma Larang TV dalam segmen Tarucing Garing. Tarucing Garing. Meow. Tapi ayah tuh materi ayah. Ayah sih siap. Otak pintar Antum dulu atuh. Pantun naon. Coba. Langsungnya. Oke, pantun mah terakhir. Lain pantun antum. Oh. Jadi Ada semangat guru mana pembukaan. So, Gajah apa yang kakinya dua? gajah kali ya nantung. Salah. Gajah duduk. Salah. Gajah duduk bisa beda ya. Oh. Gajah nu diamputasi. Benar ya. Gajah naon anu sukuna dua. Gajah kekeprok. Ya, oke. Baik. Baik. So, Sahane mah ya. sok aya dia lah. Oh. Ucing naon atau boga gawe. Ucing di imah. Hah? Itu salah. Kurang tepat. Ucing ngangguran. Kurang tepat. Ucing anggoran. Lain, kurang tepat. Tahu kieu. Nya tuh nanti belum dipikirkan ucing mah kami teh boga gawe kan. Tadi baru keneh berarti. Baru keneh. Tarucing Garing. Tapi aya eta pemain bola anu resep nyanyi dangdut saha? Nah, Pemain bola anu resep nyanyi Di dangdut luar atau di Indo? di luar. Pemain bola Oh, masuk iya. nyanyi dangdut. Oh. sok bae jauh tuh. Oh, apa kita? Pode iya gitu. Naon ngaranna teh? Saha nya aya? Tahu ku. Salut Pak. Cristiano Ronaldo karaokeannya. Lain. Iya si Benzema. Nah, Benzema. Nadanya di udara. Nah, aku tahu tadi sih ya. so oke. Nah, anjing buat ngagonggong. Jadi tuh nah sih. Hah? Oh, tadi itu na tanda Lain. Allah. Lain. Mun ngagerowok siga maneh. Nah, Karena apa mah? pan anjing ngagonggong mun ngagerowok siga si Obi. Rumahnya ya. Lucu sih lucu. Ya. Aya deui teh. Kalau jadi ya teh kumaha sistemna tetebakan hukul atau aya Ya, bebas. sabeak nawe lah mah. Tuh jadi kieu we anu eleh tetebakana pindah agama lah. Sokolangan. Jadi itu lucu ya. Kalah. Aya itu. Oh, Sok tato naon anu bisa diterapkan di mobil? Tato anu bisa diterapkan di mobil naon? tato dado. Iya. Lain. Mobil apa tadi? Geus sih. Hah? Dek, tato anu bisa diterapkan di mobil naon? Teh, apa? Bener apa? Teh, Kan sok aya di jalan-jalan tato magic kan. Hah? Ketok magic. Dia ngobrolkeun tato. Tato anu dijieun pengobatan naon? Tato dijadiin pengobatan? Iya. Tato. Lain. Lain. Oh. Naon di? Asa dangkal kieu pengetahuan mana? Talalu ge. tahu. Tato puntur. Aku pun turunnya. Sok ge. Si Obi, kieu. Rumah sakit apa yang tidak ada kamar mayatnya? Tuh. Sok Rumah ge jawab. sakit. Bisa Anu non nganu pohon nyeun kamar mayat teh Tentu pohon. lah, ya pasti. Rumah sakit ngecicing di imah. Sok sakit jangan. Ponaon. Tak apa? Jawab deh. Tahu kue gitu lah. Tahu ya. Rumah sakit anu kamar mayatan, rumah sakit Ciceno. Khusus mata. Khusus mata. Ya, benar. Lucunya. Lucu. Tapi ya ngomongkeun artis. Nah, juga kan artis biar rumah sakit. Bahaya. Rumah sakit. Mun ngomongkeun topi kan abi make topi. So, Topi anu bisa nyanyi saha? Tompi. Lain, salah. Penyanyi wanita ya. wanita. Oh. Topi Hidayah. Ketemu pemain bulu tangkis. Betul ke sekolah sih ada. Karaoke mah sabarodo kieu. Tahu. Topi ala tuba. Iya. Ayah geus jadi lah. Ya. So, ngomongin soal artis ya kagok. Sok. Artis, penyanyi, pemain film oge
Oh, artis penyanyi saha gitu. Bisa nyanyi dangdut tuh Bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi pop, pemain film. Artis nu serba bisa we, sahanya ya. Artis anu bisa nyanyi pop, terus bisa nyanyi kana dangdut oge. Kata apa? Itu apa? Bunga Citra Citrata. Wah. Bunga Citra Citrata. Tuh. Nah, tuh jadi kayaknya Sok. Superman naon bisa didahar. Superman. Waper. Lain. Geus waper. Lain. Wafer coklat. Lain. Superman es krim. Lain. Naon salop tuh sih. Superman bisa didahar. Sup sepasti permen. Sup jeung permen kan bisa didahar kan? Nah, Karucing garing. Meong. Jadi aya aja. Ngomongkeun soal Superman nya. Jadi Gatot Kaca. naha tukang baso nakolan mangkok. Wah, tuh nyambung. Kunaon tukang baso nakolan mangkok. Sok udah jawab. Jawab sih. Bisa apa? Tuh apal gitu. Oh, apa? Aduh, aku bingung sekali. Kunaon tukang baso nakolan mangkok. Aku tidak tahu. Tidak tahu dong. Kunaon tebak heula. Kerupuk. Ku sabab Mun nakol bedug jadina adan. Ku sendok. Leuwih ieu sih ku bedug. Kalau lebih lucu iya sih sebenarnya. Iya, iya. Nini naon nu bisa ngapung? Ini lah Superman. Kan Superman ge bisa ngapung. Nini lagi bisa ngapung. Tapi lain eta kudu naon? Sok Ini baru tunjuk sih kan. naon Nini na burung. Nini na lakdek. Nini na kenari. Ngomongkeun soal nini nya. Jadi aya carita kieu. Nini bunuh diri terjun ke laut bijilna di mana? Terjun ke laut. Di berita. Bener. Benar. Tapi ieu ngomongkeun manuk. Burung. Mungkin burung. Tah, Burung naon nu bisa nempel dina tembok. tapi dia bisa. Tuh Di tangkal atuh. Aduh aku pusing. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Burung cacak. Burungnya cacak kan. Burungnya cacak mah pasti nempel dina tembok. Jadi ngomongkeun soal cak-caknya minuman naon anu nyerang tapi hideung. Coca-Cola tuh. Karucing garing Ada pisan. baik. Sakasi jadi ini tadi boga ide. Ini kan dia rada jagoan ini. Mainnya bisa ngalengit. Ini jagoan bisa ngalengit. Kalau kita ke mana tak kira-kira? Kalambarja. Kalambarja panggil ku Gusti Allah. Lain. Hah? Aya ide deh. Naon? Namana? Ini. Tadi nah, kumaha ada ini anu bisa ngalengit. Kalau kita ke mana? Kalambarja. Kalau kita ke mana? Bisa nembak. Tuh. Hah? Ke apa? Ke apa? Sebenarnya ke mana-mana sih, tidak ini gelo kalau resan gitu. Jadinya kan gitu gua. Gua ngomongkeun artis ya. Naon sebabna si Inul Daratista jadi penyanyi mun jadi Kalau jadi tukang ngecor mah ada hese sih. salah sih. Naon? Hah? Wah iya. Ulun ngajawab. Soalnya menjadi bangsawan mah ngaranna ge beda lain Inul Daratista. Jadi Inul darah biru. ini nikahnya. Bangsawan kan soalnya darah biru kerajaan teh. Ngomongkeun soal Inulnya, jadi kepikiran kieu namun misalnya aya orang bisunya langsung bisa ngomong naon pertama kali diucapkeun. Korea mana? Sepertinya aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Tahu? Allahu Akbar. Untuk kumalamun Kristen. Oh, salah. Kumaha? Temat naon? Teu apalnya. Tes 1 2 3. Iya udah paling ucapan. Tiga soal beak tes. Jadi aya Iya, deui aya. Beak kayak mobil ah. Saya Aya. ini. Sok ada. Tadi yang geus beak. Beak. Ya berarti pindah agama. Kalau mau pindah agama. Aya 3 jelema kerdahan di restoran. Heeh. Nu hiji budeg, Heeh. nu hiji bisu, nu hiji lolong. Beres dahar saanu mayar.
anu boga duit. Ah nya teu lain naon anu beunghar Itu sarua boga duit. aya Teu naon? naon anu bisu Nah. soalnya ke ulang tahun Kadang-kadangnya orang bener ya lucu pisan. nanti mah mun ngomongkeun barangnya naon anu omongan anu pertama kali diucapkeun ku lemari lamun bisa ngomong lemari Tas 2 3. lain saben we Enggak bisa ya. naon Teu apa sama lebih naon? pik kau pik Lumayan lah. Tapi masih rame si Obi tadi. Ayo si review apa? Jadi dia hewan naon anu sok nanya? anjing 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 sih Lain, lain. Monyet. sih Bener sih. Monyet. bener kan dia mana nanya ke orang Monyet. Monyet. nah iya Gas satu lagi. hidung gede buluan jeung leuleus naon sok Si Dapa. lain sok naon belalai gajah lain gajah nanti negro Wah, makin word lain Mike Tyson terdahar saminggu naon nih Yang Mike Tyson teh saha? istrina ieu istrina Nah, istrina. istrina bulan Jamila Mike Tyson sana Mike Rode. Ya. sok bi Ya dari itu sok. iya sih kan iya terakhir ya Itu klimaks apa mah ya? terakhir nya lang tutup geus ieu mah Oh. naon persamaana asih juga kumaha serius naon atuh? Nah, itu. nanya heula ka kana seuri naon perbedaanna asi Asi. air susu ibu jeung aqua Perbedaannya warna sih. persamaan Oh, persamaan. Yang sarua sarua dikenyot lain salah naon sarua ti gunung Oke, ya. Sampai berjumpa kembali di Kusuma Larang TV. jangan lupa subscribe Like and comment